Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmatna ka urang sadayana. Shalawat sareng salam mugia salawasna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring haturkeun nuhun ka panata acara anu parantos mesihan waktosna. Perkenalkeun nami simkuring Putri Puspitasari ti kelas 10-8. Dina kasempatan ieu simkuring bade nepikeun biantara ngeunaan ngajaga kebersihan lingkungan. Hadirin kasadayana, kebersihan lingkungan penting pisan pikeun kasehatan urang. Lingkungan anu bersih ngajadikeun hirup langkung nyaman sareng sehat. Ku kituna, hayu urang ngajaga kebersihan lingkungan mulai ti miceun sampah kana tempatna. Jaga lingkungan sabunderan urang. Mung sakitu wae nu tiasa dirugikeun ku simkuring mugia aya manpaatna tina biantara ieu. Hapunten bilih aya kalepatan tina cariosan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.